persahabatan. Urang rek nyarita dia. Sabenerna urang teh resep ka awewe anu sarua ku maneh dipikar resep oge dia. Hah? Si Iro gemoy? Heueuh dia. Tapi bae urang mah mengalah demi persahabatan dia. Wah, kemarin oke, masih kena video call aja sih. Hah? Video call grup dia. Kenapa grup ini ngeduaan? Jadi KB ieu pengkhianatan. Heueuh dia asli. Urang mah mengalah demi persahabatan. Sok we yang maneh dia. Ya, soal utang sok gitu lah, resep-resep we atuh lagi. Geus tul, mending ngomong daripada maneh menikam dari belakang. Nyeri dada. Gelutok lah, gelut. Mang sok itu mang persahabatan teh mang lebih berharga. Kira aku rek rusak ku awewe atuh mang. Heeh. Nah, damai. Heeh, Mang, urang nih si berdua teh geus bersahabat di orok beureum keneh. Bagaikan kempompong menjadi ulat. Dia persahabatan urang jeung maneh teh kudu pen kapuc.